Punten saacananya di dieu sim kuring bade nyaritakeun kisah pilu hiji murang kalih anu disiksa ku indung terena. Sanes aya maksudna naon nya cuman supados jadi perhatian gitu ka kasadayana. Janten caritana mah kieu nya, ieu murang kalih teh salarosna mah janten korban perceraian orang tuana. Singkat carita nya mun teh mah si saatosna ieu orang tuana cerai teh si murang kalih teh ngeuring ka ramana. Tah di titik ieu ramana teh nikah deui sareng istri anu baru. Ngan saatosna eta nikah jadinya si ramana teh ngarantau kerja jauh. Janten si murang kalih teh dirawat ku indung terena eta. Mung di awal carita ieu nya nu sadina naonnya si murang kalih teh diperlakukeun sadis geuning, kejam. Mimiti lamun hoyong jajan tibatan dibere makalah dicarekan. Lamun nitah teh diueuh pasti bakal digebuk sampai ka nu paling parahna pernah katinggal kieun eta budak dicangcang nah sampaian ku tamang dipoekeun antep teh ngahaja. Coba digebuk ongkoh. Ngan jadi abi teu bisa kumaha. Asa ukur bisa ngalajoan hungkul nya. Padahal mah di hate mah abi ge aya teu tega nya. Kan harita abi ku bakat kesel-keselna nya eta nempo budak dikitu-kitu we ku indungna. Udah kesel harusnya tuluy ngalajoan anu kitu mah. Dipareuman ku urang teh kitu nya si TV eta teh. Korea malah jualan wae nu kieu kieu teuing film teh atuh. Karunya ieu nya. Janjina film ge kitu-kitu teuing moal teh.